36 kemana adek? Ini pegang. 36,5. 36,5. 36,2. 36,8. 35,9. 34,6. Ayo. Aduh, panas. Beras Pak, di lembut Pak. Nurul. Nurul ya. Dia kan si Mati kamu tuh. Si Mati kamu Penuh tadi gue ya. di luar aja. Kita sini. وعلى عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الهدى إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم فتحا كبيرا أما بعد. Subrini puji urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati, muja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha luhur. Sholawat disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka sahabatna bahkan ka urang sadaya selaku umatna nu senantiasa berusaha taatur terhadap ajaran. Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, bapak kepala desa, anu kusim kuring dihormat, keluargi besar calon panganten istri, anu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah berkat takdirna Allah dina enjing ayeuna urang sadaya tiasa hadir. Dina ieu kasempetan sim kuring saur paripaos letah sambung talatah sampean sambung lengkah. Kanggo ngadugikeun pamaksadan di atas nami keluargi calon panganten. Namun sateacana ngedak tawakuf jembar pangampura wabil khusus ke keluargi calon panganten istri jelik teh mah sumpingna sim kuring sinareng rombongan kirang tata, kirang titi, kirang duduga peryoga sesuai sareng adat istiadat nu aya di ieu tempat sakali ini mungkin hapunten nu kasumpul. Aya pamaksadan anu dituju nomor kahiji sumpingna kana ieu tempat bade nepungkeun tali silaturahmi antawis dua keluargi calon panganten pamutet sinareng calon keluargi calon panganten istri komo sabada urang ngalaksanakeun Idul Fitri. Mudah-mudahan ya silaturahmi tiasa katampi bahkan tiasa kenging barokah silaturahmi baik rezeki arwah tanapi rezeki asma. Nu kadua silatul wa'di nepungkeun perjanjian wirehna aya hamba Allah anu ngagaduhan tali pasti janji saur paripaos urang Sunda mapainten yen di rorompok tengah gaduhan anak nyiruan kudu keur meujeuhna remaja putra gumeleber gumalayang mapai-mapai takdir pangeran jog anjog ka kebun bapak ternyata papenakan sinareng kembang menuju mekar anjeunna hoyong metik eta kembang menuju mekar namun teu biasa da kembang menuju mekar dipager ku aturan agama dipager ku aturan sila dipager ku aturan agama. Nah anjeunna dina saat ayeuna kembang menuju mekar pancen tuang putri hiji anak nujuan wujudna remaja putra nyatana pun anak nu wastana jang reja. Bahkan hari asli mah painten di kota Tasikmalaya namun diageunkeun di Jakarta. Sok sanaos bahasa Sunda na tetatos lancar tapi insyaallah anjeunna ngartos kana naon anu disanggeukeun. Kumari sakitu panten dina saat ayeuna sim abdi ngawakilan keluarga bade nyangakeun jang reja.
dayana saluhur paripawas saluhur semerta katu digigir saibas baju tidak dihanap dampak sapatu di tengah-tengah saaya-aya duka segede mutu duka segede halu dari badana jambung badan kumari sakitu bae nyangakeun kanggo di resmikeun sesuai seneng sunnah rasul nu tata cara ulama lemahna aja. Mudah-mudahan sanes teu hoyong seueuran sumping kana ieu tempat margi wargi naseueur namun situasi kondisi na anu memang biasa kamaklum sadayana teu tiasa sumping sadayana pun kumari sakitu nyuhun tawakuf mudah hapunten sadayana sakali deui nyangakeun jang reja anu kanggo diakadan diresmikeun sesuai sareng tata cara ulama anu lelemahna nu kadua sejak tawakuf nyuhunkeun hapunten wirehna sumpingna kana ieu tempat teh paripaos teh jingjing teu bawa teu kapati kieu namun aya nu kajingjing aya nu ka bawa sasieun sabeuleureun hari ageng mah teu tilang kasih amparan kanyaah kanggo tuang putri dieu mudah-mudahan eta cacanakan anu saalit singa jantadekeun ragi seueur nariki saparantos aranjeunna ngabangun rumah tangga katiluna pahinten wasiat menjadi sepuh jang reja rumah tangga teh diibaratkeun lautan lamun anyar lebet kana lautan kaciri kaindahanana kacai jadi saleuwi ka darat jadi saloga silih asih silih asa silih pikanya namun siapkeun kasabaran sabab ujian Allah bakal datang siapkeun rasa syukur tatkala Allah masihan kanikmat bikin anjeun duaan niatan dina jero hate nikah sanes karena kageulisanana sanes kana harta bendana tapi nikah rek ngabangun rumah tangga nu milarian ridona Allah sakinah mawadah warahmah konsekuensina nyatana sabar syukur teu meunang elatina ibadah minimal salat 5 waktu amin teu meunang ninggalkeun pangaosan minimal mingguan dan didinya pikeun ngabangun rumah tangga rupina painten sakitu di atas nama keluarga calon pengantin mangget hatur nuhun kana waktosna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.